Pelakuna kudukanya hoa cara nganyaho selidik urang mana korban kejadian di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kejadian di Belaraja aya urusan naon sih korban jeung urang Balaraja saasi babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik nyana bergerak di bidang naon mun dagang naon sarekan-rekanna ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisina leutik jangan lidik ke arah eta teh modal andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jangan lidik eta pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun polisi kan nu karena Allah nu karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar mana polisi nu karena Allah meureun cara diwali mun karena Allah buktina walini malulu tapi kan perlu penanganan ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan nu lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupa Talaga Haji Atinah binti Haji Asyik maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudukanya hoa cara nganyahokeun selidik urang mana korban kejadian di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kejadian di Belaraja aya urusan naon sih korban jeung urang Balaraja saasi babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik nyana bergerak di bidang naon mun dagang naon sarekan-rekanna ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisina leutik jangan lidik ke arah eta teh modal andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jangan lidik eta pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun polisi kan nu karena Allah nu karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar mana polisi nu karena Allah meureun cara diwali mun karena Allah buktina walini malulu
Tapi kan perlu penanganan. Karena pihak korban, keluarga merasa penasaran, ya otomatis lapor ke polisi. Kudu dimodalan. Lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge. Nyelidi ka mana ya? Karangkas sabaraha duit tak karangkas. Jeung dahar-dahar puas. Tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek. Iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus. Jadi lamun jelas mah neangan anak ngiraheun. Kehilangan motor, lapor polisi. Nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin. Lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes. Ya, babari jasa. Kanyawan titik komo mun mawa HP mah. Lah, tamang geus. Kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa. Ya itu mah urusanna kecil titik mana dan lain sebagainya. Bah kanyawan deuk lumpat ka mana? Kanyawan kajen kumaha ge. Sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung. Kejadian di mana di Balaraja. Naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar, moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh. Sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung. Dari jauh ke Merak, dari jauh nyebrang ke Lampung. Leutik kabeh kos kitu mah, komo nya mawa HP. Ieu, tah suara HP teh geus bisa dideteksi. Aya di mana teh suara HP sakali bae nya HP teh anya hoan. Geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah. Suara HP titik suaranya Lampung. Segera ka ditu. Tak komo nya HP deui mah tah geus langsung ka nyahoan teng tak di dieu berarti suara. Tinggal diteangan dirinya. Ya, geus gampang jasa tah mah. Gampang lagi gampang na deui. Belah ditueun gampang belah dieun. Belah dieun gampang tah geus. Gampang ona berada belah ditu, belah dieun gampang. Nu teu kudu beunang, kabeh ge beunang we. Kok bisa teu barareunang sih? Iyalah, nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah, ketika dikondisikeun teu saluluguna eta dijadikeun proyek ieu kan nu teu betahna. Neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh. Ieu kuari kan aya pohara ya ayeuna. Di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit. Gus Dur geus eueuh. Tapi nyada ditu ngayakeun, nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang. Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna. Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana. Kabeneran deui, kabeneran. Ieu Semarna eueuh. Coba ge di Belanda. Mantap ulin mah ulah kacitra deh. Sekali ke Holland atuh. Masya Allah. Ieu isyarah anu luar biasa. Dalang ngamainkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana, teu sesuai jeung karakterna. Kabeneran ripuh lantaran Arjuna, Gathotkaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana teu ngajawab, apa di negara Astina, apa di negara Hijri naon gara? Tuh, pan sia nyaho jasa pan. Dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun. Da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina, apa ti Pendawana kabeneran deui. Neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton. Lantaran setiap wayang main ieu teu sesuai jeung aturanana. Penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh. Ieu kuari teh keur neangan Semar ya. Masya Allah. Berikut anak-anak Semar gareng cadei. Cepot cadei. Goreng cepot aya di dieu. Aya keur nunggu dundutan eta si cepot. Aduh. Beres. Cepot teh beres. Aduh. Cepot jadi raja semenit. Iya, unik Gus Dur mah. Kok bisa kos gitu? Wallahu a'lam. Jadi tegarti.
Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos kitu teu kaharti Bu itu sih boro-boro kos kitu ngaji gitu kaharti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar eueuh ieu mun ku urang di manaan sieun saudara paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semar Semarna biasana Semar mah tilok hajuk kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar mangkari cepot nah Semar jeung santrina nu opat ieu kalut sieun kula sabaraha isyarah eta sieun masyaallah kiai ilah ka Belanda ulah sok nyaho siang sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya masyaallah wagari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi ieu lagi Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tiga urang manggeus bae tah ulah jaritakeun kos kitu teu masa kadar siloka kuari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kakalutan politik ekonomi budaya urang mah biasa bae ka Allah abeh tentrem abeh tenangkeun bae batur mah urang bae ulah milu kacok ulah ya Allah ya Rabbi nah iya ya kos kitu ada Gus Dur mah aduh rada aneh oge nah pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun ketika dikondisikan jadi proyek ieu mah nu beratna sehingga jeleba kuari leungit motor geus embung lapor ka polisi bung lah urang gitu waduh ilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi bung aing mah geus kajen dari kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan kambe segala nah eta anu kos kitu tah jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan eueuh usah nu ngadanaan atuh jeuh mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang sadikeun urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut jelema leutik wal bisa sebab naon saha nu ngondisikeun polisi tadi kondisikan eueuh kucuran dana ti ditu tuh kos gitulah kaayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri leuwih parah tibatan polisi abri hehehe kumaha gitu encan DPR oplok gitu aku mah emang naon diselesaikan emang punya anak gitu jalamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR beus si boga tetangga DPR geus maning talian gantung berarti beneran deui aing menu kena sasaran ya keur carita doang kaayaan negara kos kieu kitu doang geus atuh lah teu gantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we sia deui orang geus tah ieu berbagai kasus pun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika kitu keneh berbagai kasus nek mutuskeun kumaha jaksa dek putuskan kumaha hakim lamun teu disodorkeun ku polisi sedangkan polisi bisa nyodorkeun pelaku teh nah ieu teh kan kudu dibiayaan nah nu mantak mandul hukum di Indonesia urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas
kos gitulah balik deui ka rakyat. Nah ketika dikaji jaheunya mana nu beres yeuh kos gitulah boro-boro nu teu jelas we Antasari can kukumaha datang ka kuari kasus geus pugu Pak Harto Majahajo Pak Hartona Isdet kemudian berbagai-bagai sahadeui coba Zainuddin mana MZ dan lain-lain sebagainya emang aya nu tuntas eta bae geus jelas teh tuntas atuh komo urang naon sebabna dijadikeun proyek tah kos kitu imah supaya nyaho bae ulah bebejakan sejen ieu mah asal urang bae pada urangna bae ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae ke ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tunggu kos kieu lah negara urang betah kos kieu teruskeun teu betah robah ja ieu mah negara anu urang lain anu SBY lain anu Jokowi mentek teu menang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang eta lah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaheun laksanakeun Gus sia wow Gus aya di kursi enak aya lu we sembarangan lu mau nurunin gue belum tahu lu di belakang gue enak aya lu naikin doang nurunin kagak bisa lo waduh nih Jakarta nih aduh cek Ahok teh ayo lawan gue bisa lah aku mah ngacerit tinggal ngacerit iya demokrasi kos kieu betah terus kan teu betah pikiran Gus ya kumaha sih kieu maksudna aing mah sakitu doang betah terus kan teu betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh mah sia mah teu mikir cenah kajian deuk ngaji naon da sia dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus puyeng amat sih walau taqabbala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu di jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya datanglah seorang geng nyurpai kadinya ternyata luar biasa geng teh kan lain hiji geng pasar kemis asup geng ti bojong di asup tungtungna geng jeung geng teh ieu henteu sinkron terjadilah perselisihan paham cek geng pasar kemis ini adalah jatah gua cek bojong emangnya si inci si engko ini adalah itu kakek kamu ini tetap milik aku bojong teu ngarti pasar kemis teu ngarti Semar eueuh kan nu ngasehatan ai kira Semar makan geuna sia kabehane kan hayang pitayeun ke tungguan aing deuk ngomong ja pitayeun mah di beuteung sia ge aya keneh pitayeun mah di beuteung sia teh geus jadi tai aya ja kitu-kitu keneh cak Semar teh ketenang aing nu ngabereskeun sia mah pokona mah nyaho beres baheulana deuleukeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun ku aing dijual duitna jang aing sia mah deuleukeun bae ku Semar makan cicing bae daripada raribut mending ku aing Semar mah ngeunaheun bae deuk kumaha ge sebab naon Semar mah geus embungeun dunia lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar deuk naon ku kumpul nu mentak leumpangna ge beda Semar salengkah dua lengkah tuit neuleuk ka luhur salengkah dua lengkah nyeuleuk ka katuh salengkah dua lengkah nyeuleuk ka kenca Semar teh kek heula cak Semar aya naon ieu di dieu naon di dieu eta Semar urang apa monoton wow parah geus lek-lek ka kenca ka katuh mentek teu bisa nganasehatan nah ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia cak Gus Dur wah cenah kieu nyaho ti mana ulah sok hayang nyaho ti mana sia mah dengekeun goblok meureun yang di Belanda aing ira ka Belanda sia aing nyaho bae tuturkeun aing atuh ku sia ira ka Belandana naik naon tah ieu bojong marah geng pasar kemis marah wah teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu
golok geus hambalaya otomatis bojong berikut anak buahna turun kabeh pasar Kemis turun kabeh ya otomatis kan perang ieu teh perang teh lain sabilillah sabilil besi iya pasti nah ieu mah peperangan kos kieu mah ieu mah al qatil wal maqtul finnar lumayan jeung nu dipaehan neraka jahanam kabeh boro-boro eta tuh cacak-cacak di negara urang nu kuari bae ge demo polisi ngamankeun terjadilah bentrok pembunuhan al qatil wal maqtul finnar je pancak polisi emang ngamankeun negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakeun Al-Qur'an apa naon janu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim di urang mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang neraka jahanam sia di cenah kula mah pan perintah ti atasan neraka jahanam di pan ieu mah demi negara presidenna jahanam eta emang geus ka jahanam kabeh jalain make Al-Qur'an deuk kumaha atuh ye hadena jeung DPR aing mah teh jahanam sia ngeunahna segala henteu-henteu ieu keur carita supaya urang sadar ieu mah jang supaya sadar oh jaheuh tah abeh kitu doang lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ieu mah oh jaheuh tah abeh jaheuh doang ulah kieu di mana salah ieu oh salah ieu mah ya budak teu nyaho nu di luar naon teh sia cak aing ngajina boleh ditangkal asem teh teu nyaho jaran ngaji ke mana sih sebenarnya bojong jeung pasar Kemis ya geus ngacacar di dieu jago kungfu di dieu kungfu boga di dieu silat di dieu karate di dieu silat di dieu besi di dieu beusi pokoknya permainan tim mimiti Cikalong datang ka Kalong ngampih aya kabeh Cikalong, Cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkeun limbah. Nah, dua kelompok bojong jeung pasar Kemis geus ngajajar, kemudian ngayakeun peperangan gut. Ayalah nu korban ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna. Sedengkeun ti bojong aya meureun saratusan mah ti pasar Kemis aya saratusan mah. Nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab. Saha ta pelakuna kudu kanyahoan. Kudu kanyahoan ieu. Walau taqabala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok bojong jeung pasar Kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoan an qatilin ninggalkeun mayit yakni korban tah teu kanyahoan ieu teh hese painieu tah makitalun lamun campuh peperangan ieu falausun pihak sopil akhir maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun kana kekuatan pelaku saha pihak mana ialah pihak sopil akhir hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan di antara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak pasar Kemis menyerang ke pihak bojong apakah pihak bojong menyerang ke pihak pasar Kemis pihak penyerang ialah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggil selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung ka jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha tah pelakuna tinggal dikonfirmasikeun ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah. Hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah. Ngabunuh teh haram
tetapi ketika li'ilai kalimatillah sabilillah, nah iya makin loba nu dibunuh makin istimewa di mata Allah. Hiji ngabunuh istimewa, dua tambah keistimewaan, tilu leuwih istimewa, opat lima gelap, 10 luar biasa keistimewaana. Makin loba nu dibunuh makin istimewa. Sabilillah. Ieu mah sabilil besi. Limbah. Berarti bentuk di negara urang teu jelas. Nah, mata kula sok wani-wani, pakai aturan lah. Karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkeun rarasaannyana boga hak lantaran ieu teh negara urang, lain nu DPR, lain nu MPR, lain nu presiden, nyana mah hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR, dilaksanakeun ku kitu pemerintah. Tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah bagi jelema anu dididik soal ilmu politik, wajar kami ieu nuntut soal hak kami. Di lapangan ternyata disiksa. Penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat. Ieu mah lain memperjuangkeun agama, memperjuangkeun rarasaan boga hak. Buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya. Wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu. Sebab dititipkan Kang Bung Karno, titip negaraku. Hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan. Apapun yang diinginkan oleh rakyat, pertimbangkan. Setelah ditampung dan pertimbangkan, putuskan. Ternyata kan pertimbangan. Iya kan sebelum nyaritakeun kos itu jadi negara naon. Oh kos kieu demokrasi teh betah ya terus gitu. Teu betah pikiran Gus ya. Maksudna kumaha sih aing mah kitu bae pokona mah. Ieu negara kakara masyaallah. Encan urang lamun nyaritakeun tentang agama, nyaritakeun tentang toleransi agama, mun urang nyaritakeun toleransi agama kok Islam selalu dikalahkeun padahal mayoritas kapan di Indonesia teh. Sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan udah dimenangkan, tapi ternyata suara mayoritas Islam tidak didengar ke pemerintah. Kami tak sebagai masyarakat Islam nu salah apa pemerintah sih? Ketika nyaritakeun toleransi selalu nyana bae nu dibela kumaha sih lalakonna? Tanggeus. Deuk kumaha coba teh urang mun nyaritakeun kos kitu. Ayo isu pagetos serangan-serangan Kristen atau luar biasa dinaungi nyana makapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae, aya polos lulus, tidak ada polos mampus. Eta kos kitu. Endeu kumaha tah di negara urang. Ayo coba. Gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih. Mun ku urang di pikiran bae repot. Gitu aja kok repot. Nah, balik orang ke Allah, keun bae itu. Urang mah balik bae ka Allah, anak ibadah bae ka Allah, penting mah yang menang ridho Allah bae jadi pikiran sakitu teh pikiran sakitu. Diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu, haju aing memperjuangkeun anak gejalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah. Jagening lain make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkeun demokrasi jageninganan bohongan. Bae pelaksanaan anu beneran aing mah ka Allah bae tuturkeun ulama tuturkeun para aulia-aulia Allah abeh ti sejuk ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus nu ieu ka Gautama nu ieu ka batu nu ieu ka nirwana dan lain sebagainya. Urang mah percayana ka Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Urang nu bener. Inna dina indallahil Islam. Di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng. Bakal loba vihara-vihara, geus puguh gereja-gereja. Ayolah negara Indonesia terus demokrasi wa imamnya ya Amerika ya terus baik wa Amerika dikondisikan mesti kumaha. Ya
orang tinggal sadar apa henteu ieu urang di negara urang seperti kos kieu make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah teu teruskeun itu mah dipasakeun ka urang bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol sero ngomong doang dari rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band meuli Lexus meuli Rolls Royce dan lain sebagainya dihandap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beak ulah hayang prima bae nu urut geus teu kabeuli lantaran nu di pikiran aing ku di dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak mangkaning dihitung asa 12,5 coba kuat coba itu anakan ben kumaha nah iya ta rakyat eta kula bae nu cicing we di imah mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan yuk keur carita bae heula nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana ah cenah kieu sok juga dijadinya ya mah kebenaran bae atuh rakyat leutik sok geura dideuleu ku urang rakyat lain lalagan eta rakyat eta lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedengkeun sagala rupa naik nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedengkeun pikiran hayang boga imah mapan kabehan hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit nah ieu kumaha kan rakyatnya anak bongan nyana hayang jadi camat bongan nyana hayang jadi bupati bongan nyana hayang jadi gubernur bongan nyana hayang jadi presiden atuh eta kapacang mikiran nu kos kitu kumaha wah cok presiden puyeng mikirin yang gitu hajo mah tuh ulah jadi presiden atuh sia jadi rakyat aing atuh jadi presiden coba lebih parah bisa ya aju kudu kumaha tuh pan loba aset Indonesia teh negara terkaya sadunia ieu teh kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia masyaallah teu kudu make minyak teu kudu make sagala uyah teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi batu cincin bae ujianana di Indonesia mah pohara jasa koral bisa digosok atuh di Indonesia batu bangkong digosokan dibeli ku encek katipu sebenarnya mah disorot ku encek tidak ada uratnya urat naon eueuh aduh masya Allah unggal daerah ieu teh batu cincin Garut geus puguh istimewa tiba heula Kalimaya Maja geus jelas tamatu Palembang geus jelas tamatu tiba heula termasuk Aceh urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada tiba heula lain lalagaan eta teh Jawa Timur Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain batu cincin bae di urang mah meja sameja pake batu di urang teu berharga Teluk Agung bawa coba ke luar negeri dijempolkeun ku nyana ya dijadikeun ku jelema bisa mah ieu aset negara ieu wow jual beli batu istimewa batur menggus ka mana-mana urang kakara keur ngagosokan kuarinya batu mah digosokan pambajikan mah cileuhan teu dipandian bego ta budak eta nu edan ngaranna gos gara itu batu geus dijejer-jejer baeus digosok dikumbah anak mah enya teu dipandian ku nya percis orang Garut teh tarolol eta orang Garut kiai na ge tarolol emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk
di pandian gue nyana geus di tanya ke orang mana kana eta wow ieu pakis ieu anis ieu wow sere lain-lain sebagainya beres di pandian ai bapak tos mandi acan aduh ai manuk di pandian nya henteu geus kajen mamang mah teu mandi ge anu di jero geus di pandian encan nu di jero ge can di pandian bloon eta manuk hiji-hijina ge teu ka pandian gue nya Garut, Bandung, Tasik, kos Garut tuh. Jadi urang mah edan teh ka Karakuari edan batu di Garut, mah Tasik, Bandung geus leuwih ti heula edanna sebenarnya. Nanaonan teh kos karari itu, masyaallah santri geus karari. Oh. Anu geus soek sampingna ge. Aduh, Gusti Allah lagu, kula jadi karari ya Allah. Masyaallah. Oge anu sok katingali di Cilongok Kyai Haji Madhali tur seueur-seueur deui para kiai para ustaz urang doakeun mudah-mudahan para kiai diparanjangkeun umurna dibere sararehat jang nanjirkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun deui nu lain kiai mah mudah-mudahan ulah. Ulah henteu. Aya kapolsek marah nya. Aratur pemerintahanna, sipilna, militerna alhamdulillah katingali dina saha loba mengkeluk negara mudah-mudahan ku ayana areunjana peduli kana negara mudah-mudahan negara jadi bareres aya DPR di dieu jang utar atur aya pacamat di dieu aya polisi, aya abri, sebenarnya mah geus lengkap, tinggal balalenderna. Nu kadenge ku urang bupati aya, camat aya, lurah ambal aya, polisi loba, nu kadenge maling malulu di negara. Nukadenge ya menukadenge kabeneran di Bogor mah bupatina keur masantren. Mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya nya jurig. Tapi santri nya nama santri. Santri, orang santri ge wayah maling mah maling bae. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususna simkuring hampir-hampir simkuring ge ieu teu bisa hadir patali sareng kurang sehat nu kurang sehat mah lain naon suara ari awak mah sehat bahkan lamun titah kawin deui sia ngan sora ieu mentek lalaunan urang ngajinya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nupang mulia-mulyana nupang bagus-bagusna kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia
lantaran didukung kedua kekuatan anu optimal. Hiji kekuatan fisik, nomor kedua kekuatan ruhani. Lamun manusia geus kabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol. Menonjol dina harti kabagusanana. Resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis boro-boro ka polsek kiai ge nu geus kolot kiai kabung belengan iya fisik. Lamun hayal lalaki fisikna sterk, ditingali jangkung, ditingali dedeg pangadegna ngeusi, katingali bangun gagah. Ieu keur carita fisik awewe mana nu teresepen ka lalaki model kitu. Dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi, lalaki mana anu teresep. Berarti postur ieu sangat mendukung. Eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun kuluya pelaya eueuh. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna kabina-bina. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa. Urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain, Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah. Di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna. Siapa cok aju seri bae. Maksudnya lamun diajak perang kamari bae. Misalnya orang boga presiden kos SBY, kemudian SBY ngajak perang, moal dingkekeun deui, siap. Sebab urang geus nyaho dadaekna. Ketika Pak Harto jadi presiden, Pak Harto ngajak perang, siap. Ketika moal diteruskan gue ngomongna. Iya fisik. Sabalikna lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru ulah nanya ka polsek ieu bae kiai yai daek henteu awewe gelis ngan kuru tuh embung sebab jaknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa sanggeus kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah kasep aya di nyana sugih aya di nyana kuru jasa tanyakeun ka awewe ulah anu ngora nu kolot bae daek tembung cak nyana tu boro-boro jero na luar lagi kos kitu moal daek da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga. Memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang, sehingga sehat awak urang. Sehatna awak urang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat teh. Taruhlah merendanan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku urang dieu mah ngawaluku sahektar ku sorangan bae siapeun jasa macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhanina gering
macul masa hektar kuatin tapi ketika nele masjid nusak hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuatin asup ka masjid teu kuatin Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah wadiannya nah. Tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat ruhanina teu sehat moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat urang Irak titah perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun urang Turki ngalawan Amerika siapeun urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda kuari lamun urang diserang ku Amerika urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang ruhani nagring moal kuat perang kajen kumaha moal kuat perang emang perang ku senjata aja lain perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap urang kuari mah ye mun ngalawan kafir teu kuat moal kuat lantaran ruhanina kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan seukur 9 juta se-Indonesia santri salapi numurni 9 juta sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta teu aya 1% acan tina 250 juta behelanan waringan seukur 9 juta sabaraha persen tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji satengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta henteu ngan di pondok doang haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta henteu nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeusna jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hama wereng kiai kaasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna nah ieu santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai jadi tinggal kuari 500 kiai sa-Indonesia 500 kiai moal kabetrak kuari lamun perang moal kabetrak nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat diteruskeun ku para tabi'in atba tabi'in para aulia Allah
kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah. Moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik. Moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jauh ka ekonomi. Moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya. Moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah. Kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus, sanajan awak urang sehat, sanajan awak urang seterek, ketika ruh urang teu diurus, ketika ruh urang teu cager, maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering. Kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai? Kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu. Dahar mah gembul nginum mah loba. Nonton TV ti isuk datang ka zohor kuateun. Tapi ketika aya pangajian heuh ae bae. Ieu rohanina gering. Ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid, ieu rohani gering. Ketika aya siraman-siraman ruhani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna, ieu rohani gering. Lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhanina ieu teu cager. Ketika ibu dikekepan ku salaki, salakina tilok salat, eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan. Lamun ibu boga salaki teu salat, eta rohna edan sebenarnya. Sarua salaki mun boga pamajikan teu salat, eta ge sarua rohna edan. Jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedang tong kos kitu mah. Oh masalah. Nu edan jeung nu edan. Kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula. Akhirnya setengah genep berangkat sholat di Al-Amjad. Perkiraan kula di Al-Amjad sholat pasti rame. Hiji masjidna agreng, dua di kota. Begitu datang kadinya langsung sawara wurudu, langsung kula naik ka luhur. Imamna suarana bagus, wawuh kula ge imamna. Makmumna dihitung aya genep. Salat maghrib tadi di Al-Amjad genep, imam makmumna genep, jeung imam 7. Masya Allah teu nyampe 10 aja. Ya Allah ya Rabbi, da ieu berarti kan gering eta ruhanina. Lamun urang carita awak supaya sehat gampang. Awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika ruhani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae geungeunah. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna. Ruhani urang ge ruhani urang. Makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih, makananana tahlil. Nah, ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha bae mah ka urang baheulanan. Hei awak, sia si ieu saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya. Roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu.
zikir malah ulama mau zikir puyeng jakjana. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho. Sakumaha dokter nyahuan ka jelema. Ieu teh sabenerna mah influenza. Ieu teh gering teh darah tinggi. Ieu teh gering teh kencing manis. Ieu teh gering teh nyahuan dokter fisik teh. Sarua dokter ruhani ge nyahuan kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya nama misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukula ditelau katebak kukula bae DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah bener kula mah wajon ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan, di udeng-udengan, gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu, aing mah deuk kitu bae aja. Gering. Masya Allah. Lantaran iya bupati bege bupati datang na ka kiai lain rek ngaji. Gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji. Ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na. Kiai dek diajak ka urusannya na. Nu mantak moal bener-bener pemerintah, mantak kurang mawani. Di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji, kukula mah ka dieu sia. Ieu sia datang ka aing teh aing dek diajak ka siapa sia? Ku endek ka aing. Ayo gerang. Kula mawani. Lamun aing dek diajak ka sia, sabaraha duit sia endek merena ka aing. Tuh, tungtungna mah akur bejeng urang dieu. Lamun teu wani kitu mal beres-beres. Nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain saeutik, lurah ngaraji lain saeutik. Alhamdulillah Jakarta ngaraji lain saeutik. Cuman DPR Bogor doang nu teu deuk ngaji goblok. Kaditu ai di dieu mah ngaji ai di dieu mah. Nementak bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun dek gelut-gelut tapi duaan. Bo budak mah nya mah gelut keur carita yu urang babarengan. Ja DPR ge engke mah pae. Ja bupati ge engke mah maot. Ja gubernur engke mah modal. Presiden mah geus lain modal rekoit. Kiai sarua koit besi aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada paeh koit. Nah ketika paeh awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia celi sia irung sia sunggut sia beteng sia suku sia jeung leungeun sia dek lompat ka mana ketika orang diadili ke hisab garana di harapan Allah desarua tuh ulah sok mangpang meungpeung. Nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah urang dibere wawasan urang pake ka Allah urang dibere jabatan pakai ke Allah urang dibere harta urang pakai ke Allah mantak naon jasa sarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah waliullah mah kitu diuli kumaha ieu sangkan ke di hareupeun Allah teh aman kuari bae urang cari aman menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu menghindar heula tina dunia lantaran deka Allah ketika urang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan bakal indah hirup baheula keur zaman Gus Dur kuari zaman Habib Lutfi Habib Ja'far urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari
timimiti kaharti datang ke tepati kaharti datang ke kaharti ke kaditunan sering datang ke Cilongok ngobrol ieu ge marilu tajung nu karya marilu cenah ge ngobrol bangsa setengah jam mah masih kaharti keneh ilu seuring cenah ge hahaha naik bae bangsa geus sajam nyana geus kikian we isi naon nu diobrolkeun cenah ku kiai nyana geus heuai deui kiai ongko heuai bae tolol terus naik asal geus sajam setengah 2 jam we geus kararieu bae terus si naon nu diobrolkeun teu kaharti geus beres teh geus balik ka Bibluti biasa jam 3:30 balik lah naranya ka kula kiai ai tadi si obrolan anak kaharti ai geus saruan henteu resep doang resep lamun nyaritakeun ayat timimiti dinahuan dibilagahan datang ke rahasia datang ke lumpat rahasiana tek bleu masya Allah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah ya Rabb baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak plek ya Allah ya Rabb kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah cukup sakitu ge ku maca syahadat maca la ilaha illallah pae surga beuh mantep biasa teu kudu salat cenah kiai deuk salat teh henteu pokona asal maca la ilaha illallah surga buah tuh kos kitu mah cenah teu kudu salat atuh Allah saya mah teu ditahan salat nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga sakitu bae engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat aku masih ya jata bae aturan-aturan anak nah urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang ketika urang neuleuh lapangan lega kemudian aya gawangan ilmu urang nanya ka urang cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon jawab pasti paranti maca sholawat tuh seri berarti pinter kan lain paranti main bola ketika orang berangkat deui ningali euy kantor balai desa wah iya di dieu lah berarti aya lurah di dieu lah aya RW aya RT tempatna di dinya ieu kantor balai desa bertanya-tanya kan di otak orang aya teh si tempat naon sih kantor balai desa oh paranti maca Quran gideg lain berarti kan paranti ngurusan SPPT lompat deui urang ka kota ka Bogor aya dinya kantor DPR weuy bertanya-tanya di benak hati urang aya eta kantor DPR teh paranti naon eta beuh paranti zikir cakate urang lain paranti naon ngurusan rakyat maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho otak urang teh leumpang ketika leumpang deui ningali aya bangunan di dinya majelis taklim oh iyalah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan leumpang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu wow Kapolsek mah iyalah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana jurig tangkap setan tangkap asupkeun ka dinya manteng nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig sebab nyanana pernah jadi setan
mata kuatnya nama tuh. Oh masalah. Itu orang lewat polsek. Yaho orang. Nah, ketika orang lewat ningali bangunan seperti itu, benak hati orang bertanya-tanya, aya eta si bangunan naon? Oh, masjid. Tanya deui, paranti naon sih eta masjid? Wallahu alam, goblok sia. Teu nyaho ka masjid. Tanya, otak urang teh tanya, ieu teh bangunan naon? Masjid. Paranti naon? Bejana mah paranti salat, bejana. Unahan emang numentak bejana? Aing can pernah kadinya. Jadi setiap neuleuh naon bae leumpang otak urang. Nu mantak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh. Lantaran otak urang leumpang. Setiap neuleuh naon bae ge leumpang. Ieu naon peruntukanna naon, ieu naon peruntukanna naon, ieu naon peruntukanna naon, atuh leumpang. Nu mantak urang dititah tafakur ge. Dina ilmu thariqah teh aya khidmat, aya tafakur, aya zikir, aya muraqabah, aya muhasabah. Eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah. Urang teh bakal pinter geura ge. Ku tafakur, ku mikir baheula bakal pinter. Nah, ketika orang ningali sosok ieu bangunan, oh ieu masjid. Paranti naon? Paranti ibadah ka Gusti Allah. Wudi'a lis-shalat, khususna diperuntukkan jang salat. Ieu masjid. Nu mantak lain samarangan ieu masjid deh. Lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad jelema-jelema anu leumpang ka mana ilal masajid bubungah naon bubunga ilan nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu leumpang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang sorga masya Allah sebab jelema pan beda motifna sia deuk ka mana sih ayeuna ieu sia leumpang ieu bangunna deuk ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan sia deuk ka mana ieu bangunna gegeuraan we anak aing ditangkep di polsek ieu urusan anak kan urusan kos kali itu baik narkoba sih dek mana iya bangun rapi amat dek masjid lain deh pan berarti kan dek ibadah ka Gusti Allah sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah dek nyokot sendal doang gak masalah geus lah tuh ya cek Kangjeng Nabi bungakeun gereja jelema anu leumpang ka masjid mah bakal dibere sorga ya Allah ya Rabb nu mantak sim kuring mikir bae sebenarnya kurang sehat tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid masyaallah begitu datang ka dieu ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate ketika orang ningali di Tangerang aya benu make kubah di luhurna aya saliban gereja atau mah orang ningali deh di Tangerang ke belah itu ke barat aya bangunan gede ngan burung marakbak masya Allah kelenteng tau mah orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam nu ngabangun kuil moal umat Islam pasti umatna masing-masing nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen nu ngabangun masjid pasti umat Islam innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir moal orang Kristen nu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah nu iman ka yaumil akhir wa aqamas shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakah iyalah jelema asal daek bangun masjid berarti deuk nembongkeun iman nu aya di dadana sebab
Kangjeng Nabi, al-masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang. Urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid. Blek. Culek-celek malaikat. Mana imamna ye? Di deuleuh mana muadzina cek malaikat, di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama. Ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit, turunnya na. Mata ulah kaget. Lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan, sholli Allahu akbar. Engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar, ulah kaget eta teh malaikat milu jeung urang Allahu akbar, nyana ge Allahu akbar, urang geus rada empot-empotan isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan ye Kapolsek Onam nyana mah lamun aya nu salat nyana keur salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lo. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lo. Asana Kapolsek elek ku setan. Saya sih ada. Masjid tempat malaikat. Turun malaikat. Mentak loba nu teu kuateun. Ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2. Poekan di dieu. Poekan, masjidna poekan, salat kiai mah kiai, udang-udang nu gede geus. Udang-udangna sagede roda Vespa. Salat sorangan. Sholli sunat tahajud. Allahu akbar. Aya itu. Allahu akbar. Dak milu bae na. Kiai tadi. Allahu akbar. Iya Allah. Amin Allah. Kiai kajian kumaha ge moal khusuk. Dek ceuli datang ka khusuk. Nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum. Kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa. Itu mah malaikat makhluk nu halus. Makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar. Makhluk anu urang mah murokab. Makhluk anu bungkeleukan. Bari jeung urang mah loba maksiat. Ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, mal kuat urang. Mal kuat kajen ku kumaha ge. Tapi ketika urang nanggeus teu maksiat, Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun. Kitu kene urang lamun geus wawuh jeung Allah jeung malaikat wawuh datang malaikat atuh teu sieun teu naon. Sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin, malah jin diondang pan kunyana. Aya ku ari mana kana ieu? Lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin. Nah urang lamun geus jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat. Nah hayang datang ka kos kitu kumaha si kiai tenang. Ieu heulanan
ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah khusus jang ibadah nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah sucikeun masjid mah mentak beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pemerintah ya masjid ya. Aya duit pajegan ya masjid ya. Bangun haridang gajeng kaambe bae teh ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya tiis masjid ya tentrem. Tapi lamun aya sumbangan ti pemerintah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pemerintah bae masjid mah hareudang. Harina dipakaina teh endekna heuai bae. Neangan juru masjid bae atawa tihang ye. Eta masjid teu beres eta. Atuh aya kitu mah cenah kiai pangnebakeun bae, ieu kira-kira ka ambeun teu itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu ieu mah. Nanti cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamerintahan ka ambeun teu ku kiai. Deja ka ambeun jasa ku aing mah. Cak ka ambeun. Emang teu ka apa tuh ka ambeun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika urang dieu engke digiring di mahsyar sanggeusna digiring ditimbang amal nu amalna bagus mah langsung sorga nu amalna kurang bagus ye cicing heula di sisi neraka sanggeusna cicing di sisi neraka malaikat nanya hei urang mana ieu si lejet pimpinan saha Ki Ilyas Haji Iim Imadudin adik kula cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae embung panas atuh geura ka sorga teu kadeuleu jembatanna atuh sieun kamarana ieu nyaho ka mana meureun tidinya aya kapal ngung nah masjid ternyata bakal jadi kapal aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet jelema wah aya di panitiana tenanglah teu bisa sembarangan asup anu gede naon kitu nganyumbangna ti heula bangsa nu 100 juta 50 juta ti heula rombongan 10 juta masuk sada pinuh tah masjid rombongan 5 juta rombongan 1 juta aya ditungtung rombongan anu 500 nangkel teu bisa asup ka jero teu bisa tuh ya geus aya pan karcis-karcisna mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jakna aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap panas teu meunang naik cenah teu meunang geus sakitu ayana berangkat Masya Allah indah jasa horenganan ieu teh bakal jadi kapal pas tengah-tengah neraka bocor masjid bocor kapal bocor anu di tengah wae panas kunaon bocor bocor kapal bocor wah narangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh biasa teu ada kaluhur cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya coba malaikat datang ieu kunaon ieu jadi bocor diambean ku malaikat duit bupati
masjid sakieu bagus dan ke bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang ka ditungan harideung. Gusti Allah ragu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar, enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun ka awak urang. Teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh, tamu terus ka Merak, ti Merak langsung ti mana ka Merak, ti ditu heula ti Bakauni ka Merak, ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah. Leumpang, begitu leumpang dek salat ti Merak keneh dek salat, masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab asalnya ka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadinya. Berangkat deui aya mushola bagus, begitu asup ka mushola pinuh ku tai. Terus bae leumpang nyana neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya, ayalah nyempil di Serang aya masjid mushola jempil jore, begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor didinya lah salatnya, didinya langsung leumpang deui ti Serang terus menuju Cikande kitu bae. Asal deuk salat ka masjid ka mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran. Datanglah ka Tangerang, datanglah ka almarhum abah kula, nyana nyaritakeun sepanjang Merak, Tangerang, Serang, Tangerang seperti gitulah. Eta keur zaman harita, wallahu alam mun zaman ayeuna. Aambean ahli Allah geus lain, dedengan ahli Allah mah geus lain. Kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae. Ieulah tepati urusan ruhani. Lamun kiai ngurusan zahir jeung batin, lamun ustad ngurusan zahir jeung batin, lamun lurah ngurusan zahir jeung batin, lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin. Jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua simpani eta, beres dua eta beres umat, teu beres nu dua eta moal ecreug umat. Di titah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah. Nu ngatur negara acak-acakan, nu ngatur agama moal beres. Jang pengaturan agama kiai, jang pengaturan agama politikus. Babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh. Kajian kumaha ge. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah masjid buyutullah, imah Allah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu alam bimuradi. Fi buyutin, di bangunan adzinallah nu Allah ngirinan an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silahkeun asma kaula disebut, asma kaula ditutur. Agungkeun bangunan eta, mulyakeun bangunan eta, jang paranti nyebut asma kaula, jang paranti nutur kaula. Naon eta teh? Masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Silakan sucikeun Allah di masjid. Dek isuk dek sore.
terus aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda wiridan di imah, salat urang di imah, sholli sunatul hajat, Allahu akbar, beres ngawirid urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti. Fuh. Urang ngawirid di imah angel tadi ijabah, coba di masjid sholli Allahu akbar beres. A'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu idz qala Yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edan di masjid lah lain deh. Datang wiridan di masjid. Dek jadi dek enten di masjid mah. Di masjid. Fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fi hasbu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Jelema-jelema anu henteu disibukkeun ku perdagangan, nu henteu disibukkeun ku jual beli. Sanajan keur dagang, sanajan keur jual beli, sanajan keur tani, sanajan keur di kantor, ketika ajakan Allah datang, ninggalkeun daganganna, ninggalkeun sawah, ninggalkeun kantor. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make kos kitu? Keur di sawah ngadenge suara azan. Padahal keur macul. Ngadenge Allahu akbar, Allahu akbar. Cak petani pacul hampurannya. Maneh hendak disimpen heula di galeng. Titip ulah ka mana manehnya. Cak pacul aing mah ka mana? Cici. Cak pacul ka mana? Salat. Polisi di kantor Allahu akbar, Allahu akbar. Periwit ditendang. Ngampura heula periwit. Cak periwit dek ka mana? Panggilan Allah leuwih mulia batan maneh. Mangga tuh kan. Di DPR Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggalkeun kantor. Dek ka mana? Cak kursi teh keluar. Dek naon? Dahar. Beda DPR mah lain ka masjid. Atuh beres di DPR. Ya Allah, ya Rabb Gusti Allah doaku. Iya masjid. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid? Komo ustad mah santri kiai asal azan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar, Allahu akbar, kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah, ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah. Masya Allah karim ke masjid sholat. Nah rijalul la tulhihim tijaratun, tesibu ku dagang, tesibu ku jual beli, tesibu ku tani, tesibu ku bisnis, tesibu ku kantor, berbagai aktivitas tinggalkeun. Kunaon emang? Ya khafuna yauman, sieun kahiji poe. Poe nu mana? Poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar, anu bakal goncang hate jeung mata. Neuleu naon? Neuleu pandangan neraka. Rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe. Yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Neraka. Kiamat. Nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu sholat nyana teh mukaan sapatuna. Kula sering sholat di Tangerang, polisi dibuka sapatuna. Kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieu. Kiai jatuh make calana tinggal wear doang panjang. Babari kan eta mun deuk kieu deuk naon ge kitu bae meureun. Maksudna tinggal nyingsatkeun bae. Tapi lamun neuleuh polisi abri bangga kula mah. Datang ke masjid asal-asake buka, Masya Allah. Ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan.
sanajan di pandidieuna aya balokan aya bintangan tapi tetep baik awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat. Nah iyalah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi beuleum neraka tinggalkeun salat. Masya Allah indah jasa tinggal orang ngaba bener sholat nu rapi jangan ngaba bener sholat mal aya di SD pernah di SD di Pagahan sholat nu rapi di SMP beki SMK beki tawuran kabelah itu SMA mal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan sholat di UGM sugan ngaberesan sholat mal aya di UIN atau guruna teu barisan salat maksudna salat bu asli anu tanha anil fahsai wal munkar sekedar kuka mah ambal aya salat lebih. Nah makana belajarlah salat nu rapi. Di mana belajar salat nu rapi eueuh deui di pondok pesantren madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus sorga tah mah. Sia di mana ya kuari belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri teh penghuni sorga eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta nu teu salat tuh ieu kuat gabeberes salat timimiti nyaritakeun caina kemudian syaratna jeung rukuna kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana saeunggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah pakai dahar duit ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju cekna Pak Kiai kula kamari meuli baju ti Pak Kiai mohon ieu mah nak dianterkeun deui emang kunaon lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima ceurik tak Kiai ceurik lain lalagaan datang ke teu bisa diperepe ceurik we datang ke teh nu meuli Kiai hampura ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun buki ceurik bae cih pan Kiai kudu kumaha ieu ceurik Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai duitna mah kajen teu kudu dibalikeun beuki ceurik bae ditungguan guna geus aya sajamna kakarak reda Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui Kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya Kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang ceurikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun bae masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah, ieu mah aya cela, aya aib nu kos kieu mah aing teu narima. Los dang sia. Deuk kumaha coba? Teu pernah mikir urang datang ka dinya. Amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela, pi kumahaeun?
Nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain nalegan ceurik. Masya Allah kari. Kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna opat. Hebat jasa pan sama kiai. Boy. Ilmu aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, sugih deui. Opat pamajikanna. Ngan cak nyana teh kieu. Kulantaran opat gilirna nu ngagilir awewe. Jadi kiaina di imah mah mantep eta kos kitu teh. Tu kapolsek geus hayang ngajan kumaha ge. Nyana mah kenan. Jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik, ka isuk ka dieu kayak balik. Aduh, nikmat jasa teh mah. Anugerah lain leutik-leutik anugerah teh mah. Barang peuting ieu teu datang nu kolot. Ceukna ieu datang nu kolot. Pre malem ieu geus aing lah. Isu peuting nu kadua, datang deui bae. Ceu, datang. Katilu peuting nu katilu teu datang deui bae. Kaopat peuting nu kaopat teu datang deui bae. Je, cek kiai opat ku opat mah. Hiji-hiji acan kumaha oreng ieu si ceuk. Nah, kebenaran di lembur eta anu ngariung. Nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu. Dulur-dulur sadaya geus beres da ngariung. Nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita. Urang lamun boga pamajikan, kemudian pamajikan ngaladenan urang, eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Ganjaranna kumaha jasa. Sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Kadenge teh ku pamajikan nu opat teh mau horenganan lain leutik ganjaran ceuk. Masyaallah. Eta pas kiaina balik ngariung, mulai nu kolot datang. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula kabita ngadengin taju 70. Sakieu kula deuk ngaladenan kakak. Woi siap atuh sakieu. Der. Beres, balik nu kolot. Nu kadua datang. Waalaikumsalam. Ieu naon ieu? Kula tadi ngadenge kakak, Bu masyaallah kabita, disuk bade jasa orang ganjaranna. Jadi kula neuk ngaladenan kakak. Siap. Berdeui 2. Geus beres dana balik. Teh du katilu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Kula kabita jasa ganjaranna tadi sarua jeung maehan 70. Kula ge hayang deui. Atuh siap. Geus rada leutik siapna siap. Geus beres eta du katilu nu kaopat kasubuhnakeun datang. Waalaikumsalam. Ya naon? Kula kabita ku ganjara. Aduh. Atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh. Eta kos karar itu. Ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan, naek ngabangun, belah dituna ngarumat, belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mual Kristen nu ngaramekeun masjid, mual Yahudi nu ngaramekeun masjid, mual Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager. Maka jangan ngaramekeun masjid, ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot, harepan jang mondok anak ke pondokkeun. Anak geus eueuh incu. Indah jasa ke lamun di akhirat ibu anakna pesantren. Saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna, engke bisa ditulungan ku anak. Lantaran anak teh jadi waladun sholih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid,
sanajan dibangun sarua material natina bata, besi, semen, pasir jeung sajabana, tetapi setelah jadi masjid berbeda, jeung kantor DPR berbeda, jeung kantor bupati berbeda, jeung kantor balai desa berbeda, jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang tegeran ieu masjid, jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantep teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren, anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agamana. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana.